Yo, ayo kalaluman kieu ieu teh. Mangih karuas di teh kumaha nya kabarna nya. Karunya dikasih ohang cenah anak buahna teh tadi teh cenah arek ieu geus ripuh sing duka terus pae duka henteu. Duka henteu ieu teh nya sakarat teh tadi terus ti aloh yang ka sakararunya kasih ohang teh. Banyak yang merenang kot asa ieu hatena teh. Lamun nu pikakeun paeh teh anak buah anu dipikanyaahna cenah ku si ohang teh yeuh hanya sakararunya. Cing bakal iya gitu cager deui atawa tuluy jadi paeh eta teh anak buahna teh baik dilayad si ohang teh tapi bisi keur mewek karunya aing kalaka ieu nambahan kasedih ke teh datang ieu teh kumahanya ari teu dilayad karunya bisi eueuh anu ngaeta hate manehna pegeuh di baladna si ohang teh deuh teuing ah dilayad heula we anu ngajaran keneh kumaha nu kumaha engke we arek nanyakeun ka si abah si abah geus ngalayad kitu amun misalnya urang bareng. Hah? Naon? Adieu. Lain geus ngalayad ka si ohang. Ya naon ya Ohang? Dari lahir warjun ya kunaon? Beli itu apa? Teu. Sok gerang ngadekulnya tah. Naon atuh si Ohang teh? Da teu apa ti tadina? Yo pokok abis jadi tegar-tegar hate ya teh. Oh, Ingat mereka si ohang itu ketika kota sakia batak nyamper ka dia oge urang ngalayad. ayo da teu nyaho tah naon? Ya kunaon atuh? Cenah anak buah ripuh tadi teh. Anak buahna. Heeh. Kunaon di cenah? Duh paek anak buah anu dipikasayangeun ku manehna teh. Oh. Eta teh anak buah eta teh. Heeh. Tadi cenah ripuh, duka terus maot duka henteu. Heeh. Lain urang ngalayad atuh ka si ohang hayu. Ayo. Tah pinakeun bae nya anak buah si ohang maot teh. Heeh. Lain ame urang engke ngalah amplop. Naon kehasilan teh? Kita tahlil kudu tebararoga duit kieu mah. Ayo. Heeh, ari urang ningali heula ka si ohang kaitunya. Nah, ayo. Karunya si ohangna ieu cenah tadi teh keur amuk-amukan cenah bacek batur ka nu ngalayad teh. Naon di? Heuh kapan maot etana anak buahna. Ripuh katang tadi mah cenah ripuh. Tuka tulus maot tukang teh tapi lamun tulus maot teh keneh nya. Ya urang urut taeun Urang malah. naon. Amin teh curigaeun batur urang atoh heueuh. Urang teh api ngalayad heueuh. Urang api berduka cita ka manehna nya. Heueuh urang kitu we heueuh. Ayo lah. Dia mah teu bahan ngeureuyeuh. Ayo. Sok. Kang? Kang? Ari si ohang ka mana? Oh, Ka mana? ke kebon? Lain teh anak buahna nya ripuh. Lain atuh geuningan tang aya di dieu. Tah nungguan anak buahna. Oh nya ripuhnya. Oh, gering jangan tangan yo, biar jarum suntik lagi S2. Si ohang teh ka mana? Ke kebon cenah. Ka kebon. Ya amak-amakan teh teh dia nanti keting naon ngan wingi tanaman ieu anak buahna ye. Anak buahna ieu teh. Yo, Ini bukakeun yo. Dah. Ubah anak buahna teh. Tuh. Bicara aja geuningan. Terus tahlil atuh Oh, meureun. anjir. Kan baru mau amplop ya mah. Mau jadi tahlilna nya, Bah. Oh, mari kita pada cara. Jarak tinggal itu. Anak buahna teh nih. Kenek kang itu dikeluarkeun. Keun we sok. Tuh, Abah tinggal itu jag anak buahna teh. Jag. Tuh, Mah kalau terus katang tahlil gitu, atuh. Ieu nu hiji deui tuh. Tuh, jag tingali. Kalau mau jadi tahlil lah tuh udah urang dari jag ieu mah. Wah, jag-jagnya ieu mah. Ari tadi kunaon atuh kak geger ka turun anak si ohang, aya anak buah si ohang caripuh cenah. Tadi mah teh nya tuh. Nah, karaparan. Heeh. Anjir, dasar si ohang gusti alo. Baru kurang parah Lain anak buahnya tuh di Paraban si ohang mah. Tingali ka teh lupatan kieu. tuh. Terus tahlil atuh meureun nya. Mau ada pada cak-cak ayeuna mah ieu na oge. Anak urang mah jangan Tuh, teh tunggu terusnya. amplop. Heeh. Ari ieu tuh dokter naon anu nyuntik teh? Dokter hewan biasa tadi mah. Oh tadi teh. Tapi Diberi alhamdulillah suntik vitamin teh. oh jadi jag-jagnya. Heeh. Tapi alhamdulillahnya jag-jag nama tuh geuningan Kita ke dokter kan dituna di dia lamun kayak ngarapak deui cenah kering suntik. Suntik ke. Oh, Aku lamun si ohang ngelepok deui ge bisa baru nyapu ieu. bisa.
Bukan sohang masak minum kekelepakan. Yang rokoknya kopinya tinggal. Rokok teuing. Lain ambil gitu teh yang rokoknya kopi lamun kekelepakan gitu teh. Jadi ayam. Yang takut di dokter hewan. Sok lah. Ari anu bener nah teh kemana si ohang teh? Ke kebon. Kebon naon? Kebon pojok kebon jauh teh rek naon gawe. Malencok ayo amak-amakan teh. Lain naonnya make pukul tuh kata dengan di anak buah nama jarak-jarak. Lah paling main sama jak-jak deui, itu tadi motor ribu. Bukan tinggalkan saya. Sangkaan maneh nama marana ieu teh maotnya. Marana sangkaan maneh nama. Abah mah teu cing di dieu nya turuan. Abdi ari ka kebon karunya bisa jadi tuur. Lajeng si Akang turuan sok nya. Mana nya si orang teh di pon imah grup. Di mana ada ieu tuh? Di kebon mana nya si orang teh tuh di oge. Ieu aya lagu balada teh harajang yang nana oge. Kita ada di oge nya. Sakor yang kita sebenarnya sama kudu-kudu ka kebon teh yang karunya mah pedah balada teh. Ini itu orang tadi kalau amak kani. Rudat aing pusing. Oh, kunaon? Gegeul aing melak cabut teh daek buahan wae euy. Nak buah uing nepi ka kalaparan euy ripu serem naon maneh karek ngalayan ka uing. Tu ngalayan tadi. Lain kapan beli ka dieu nya pada cek batur goleger cenah anak buah si Ohang cenah. Geus anu sakarat cenah nya. Oh. Non paya ai ditompet ini jaragdag ai nama. Jak-jak. Oh. Nya. Oh, jaragdag. Ai maneh maksudna atuh make jeung nyiksaan datang naon daun sahu segala. Rungcing aing kan di kamar sok di palap cau itu teh anak buah aing teh. Bungana ieu cauna teh buahan wae aing na. Iraha tuh melakna. Nang kamari teh daek buahan apa ini tuh. Kamari deh. Anu geus mah atuh aing tuh anak buah aing kelaparan. Atuh kakak melak kamari atep heula sia teh lang sabulan 2 bulan mah. Oh sugan mah langsung buahan aing dipelakeun teh matak daek oge. Karunya ari itu geus kumaha tuh anak buah aing parabak kumaha. Dasar jelema edan kahayang teh katering ngadahar we. Engke tuman lah prosesna sia teh. Ayo heula tong maka tina nu sampoe dipelak atuh sia teh mikir hirup teh. Jadi aku kudu nungguan sekali lah ya teh. Nungguan 2 bulan supaya ka mah buahna teh. Dibuah teh buat tuh. Terus satu ay uin kumaha euy itu karunya euy ayeuna. Nya atuh jag-jag teh. Jag ai nama segera balik ka hayo we nya tagan sama cau. Ari pa dokter kitu malisa itu kan saya gitu. Oh, itu nama saya masih tunaan tuh. Tunaan. Oh, obatna teh. Nya jag-jag nya. Jag. Ari ieu tuh kumaha plak cau. Nah, gimana masih bubus kieu mah geus we. Aing kana segala mubah we euy le. Zaman dia masuk hibut emosi teh terarubu atuh. Kita kok tong rumah teh pugu ayeuna naon teh. Nya. Ya padahal mah teh teh saminggu ge buahan. Naon teh? Eta cau. Hah? Oh, gimana miskin kan kainan saya suruh masuk ke plak di tukang buahan. Iya. Oh, suruh mah ieu sok plakeun. Bakal buahan geura. Samingguan deui ya. Buahan ka tinggalin saya ieuan ya. Bener ya? Lo bener aya sok plakeun. Aduh, itu bakal aya teh nya. Bakal aya jam parab saminggu deui mah. Ah, plakeun heula nya. Kumaha kena kieu nya? Gitu sok. Bis maneh mah anya esuk nyahoan maneh osok ieu. Bukan pertanian ya. Maneh ini bukan Oh, bawa sekolah pertanian. pertanian ada terong di pipir tempat barada. Lain kita tuh melak teh. Kan? Lain gitu. Kumaha tuh? Sok sana hati kadek-kadeken ya. Tah kieu kan ya, tah kasuku teh tah. On. Kieu kan ya. Nya itu kan. Sok ada aing teh ka sekolah pertanian teh langsung barat tahu mana lo percaya. Nya. Heeh. Ieu teh bakal jadi susu minggu deui teh. Minggu lagi buahan eta teh. Buahan. Heeh, tah ditukeun. Euy, atuh uing mal kudu meuli wae nya caunya. Yang itu yang si gemoy euy. Nya jag-jag beuh nya jag-jag. Ya, bukan nama sok-sok ieu cenah ieu. Tah. Geus salah. Non, geus ieu. Namanya orang balik kalau barengit anya. Hah? Orang balik kalau barengit. Ieu mah kudu diceboran. Moal. Geus kitu nya. Empat ieu. Nuhun maneh geus ngalongok nya. Hari tadi di mau uing sangat nunungan itu. Si Akang. Non jeung saha? Namanya si Abah geura. Siapa? Ngalongok di akunya. Ngomong kan bae bareng. Oh, siapa tuh? Lain bang, tadi dokter ka dia ya alus-alus teuingnya kana Obatna. lain obatna, pemeriksaan anak. Oh. Itu tuh mukur jengkar tuh sakarat itu cager deui. Cara halus ya namanya. Oh, suntikan anak yuk ya halus. Orang mana cenah? Dokter ke orang mana? Dokter hewan. Hewan. Sabar ulang ka dia na. Serangan.
Halus lain nak orangnya, macam teh angkut kena lemak suntik ke halus kan. Bagus merenang. Kita kan satu betul begitu nah yang kira aja tuh. Tadi tinggal kakak itu teh. Jadi suntik. Terus apa hubungan tahunan berdokterna? Itu suntikan apa kan dokter hewan karena gitu. Oh, berkala jelma gendi sabarnya. Pasti bisa. Pasti halus pisan gitu mau merenang. Kita kasih hewan halus. Kan ya balik dia nya serangan. Oke. Bari ngadakuan si Ohang ke. Naik mana heula? Wajib. Jelma beralih ke satu halus sama jelma teh jalan. Ah, luhur kan. Alah, sekarang lu lagi. Makan saja. Nggak cak-cak rek, oi. Jak-jak kurang sare ese nama. Oh. Yes, nggak cak-cak nih, alhamdulillah, oi. Mas jadi pada semua tadinya. Oh, saya dari sana di sana, saya dikasih abang teh. Oh, siapa kan? Nih, Arunggunya kemananya? naon siapa? Oh, oi, saya. Lupa sih cara caranya. Tinggali. Siapa itu? Sare beureun. Naon? Sare. Sare. Tinggali gerak. Alah, rek. Naon? Iya siapa pun naonnya? Ini kecelakaan gitu. Astagfirullahaladzim. Tadi si An tadi kemana ya Om nih? Lupa kemana tuh? Jangan kan tadi duaan. Tadi mah duaan, pasti tinggal kemarin kasih abang kau jalan gitu keur naon? Naon? Kau jalan gitu. Hah? Mbak, Tuh. Naon? naon dia anu nolak ieu? Asya, suntikan eta teh. Suntikan naon ieu? Anu tadi cang hewan, di dokter hewan. Halo? Duh, mah dipake ka manehna. Hah? Kumaha we oi? Ayo kok jalan gitu mung aing dosis tina ieu. Jelas suntikan. Suntikan hewan eta mah dipake ka jelema. Ada si abahnya kunaonnya.